Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlala nikah wa harama sifah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatahu ya Alim ya Rahman ya Rahim. Sabada manjatkeun puji kali syukur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugi salamina dilungsurkeun ka junjungan urang panutan alam Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dagantun ka para kulawargina, para sahabatna, para pengikutna, tug duikeun ka urang sadaya salaku umatna ila yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Persepuh, kasepuhan, pin sepuh kabilusus di sepuhna calon panganten pamegat di Cibubuan, di Babakan, Kalresan, pangersa Bapak Pengagung oge sararumping, atur nuhun pangersa. Nu sadayana kusim kuring hormat oge mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina resan ieu sim kuring kalian asmana pun Adi Bapak Amyah sakulawargi. Tipayun ngaturkeun wilujeng sumping, wilujeng linggih. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak aya di dia sing betah. Jare wong Betawi nek enggak bete dibete-betein aja. Ibu rau bapak teh ayeuna aya di Dusun Cikeresek RT 2 RW 3 Desa Sekarwangi. Sepuargi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabada sim kuring ngupingkeun panginten gelar maksad pangdongkap kayu tempat nudukeun ku kasepuhan anu sakitu eces jentre atra tur jelas. Utamina sejak silaturahmi langkung ti utami sejak masrahkeun calon panganten pameget kalih cacanakan kangge bekal rumah tangga, kangge jimat rumah tangga, kangge angieun-ayeuna majarkeun teh teu jangjang teu jingjing muni masyaallah muni sagala geuningan buktos nama nu digotong nu ditanggung sagala aya. Katami nu diwubuh ku piwuruk sepuh anu pinuh ku pitutur anu lebeut ku pangdeudel malah mandar langkung wedal anu jembar ku luang piulang di mana mangke tarik jangkar beber layar ngambah sagara rumah tanggana lancar. Ieu teh pangimut sim kuring mah hiji tawis kaasih tilam kat persena teundeun ka deudeuh tanda kanyaah anu sanes dikieuna geus atuh paingan teuing hiliwirna angin rintih ting karupaina taun-daun kakayon alam padang narawangan ngawubuh ka endah hate raos kagunturan madu kaurugan menyan putih rek mobok mangih gorowong rek mentas menakan cukang
raos bingah sakalangkung, bingah amarwato sukat, bingah kagiri-giri, bingah mutayak hingga. Tumalik itu sadaya rupi sagarupi pamastar hanuna baik ku pangersa ditampi ku asta kali kasangga kalingga murda, disimpan di luhur dina embun-embunan, dihanap dina bangkonan, dicatat dina ati sanubari nu teu keuna ku awah kingsir. Hatur nuhun jazakumullahu khairan kasiran. Mudah-mudahan amal saya sepuh ti cibubuan ti babakan sing dibales uga ti aku Gusti anu langkung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna tuang putra kalau sepuh arangkat ka dieu leres pisan katinggal istuning dikeun kangalut geungkeuy ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pinang. Ieu namih-namih kabingah simkuring. Nganung hartos tuang putra sareng sepuh teh seueur kasayanana. Da cacak lamun teh mah teu akur jeung duru jeung tatangga mah diantep we meureun pangsa. Mal dijarajabkeun. Ku saya mah pan sararumping ka dieu. Alhamdulillah. Mung hanjakal sepuh panginten simkuring utamina neudasi hapunten dina sagala rupi panampianana. Boh tempatna nu sakieu boktosna, boh jamuanana wallahu alam. Kedahna mah ai jamuan teh kan raja sehari, kedahna mah sagala aya. Kedahna mah alana ge ala karaton. Tapi jigana teh panginten nu ayana teh mung aya ala kadarna. Tapi paralun sepuh ieu sadaya teu bisa nyapirakeun. Da ai kahayang mah dina raga negerakeun rasa bunga, rasanya akan menjadi anak keur mah ieu teh bungsu panginten nyai teh. Hayangna melintir teh sagala diayakeun. Namun ieu sadaya diukur ku kemampuan disertai kekayaan eta insyaallah tiasa disangakeun. Atuh salajengna mengpengariung nyi da ai nyai teh kapun anak simkuring mah da ka enengna mah ka ibuna. Apa ieu mah neng gina barunya. Mengpengariung ke hidup nih, insya Allah kurang mah hidup tos ditampi tos disangakeun cepriki hidup tos aya di dieu bakal ditikahkeun. Mung Pak lobe panginten dacan ka ieu nya abi ke sakedap deui lah panang ipaku sakedap panginten. Nikahna insya Allah di dieu. Tah lamun hidup geus nikah geus ditikahkeun maka hidup berarti waktu tadi budak bereun urusan didikeun akitana kawinkeun engke mah hidup bakal jadi pamajikan parabaneun jimaeun burukaneun cepriki bakal janten salaki saluhureun naon deui nya ladenaneun kitu kieu eta Bapak Amyah jadi mitoha mimiti tugas habis gitu terus pangersanya. Nah eta Pak Kiai Udin biasa. Cepriki tangke jadi minantu. Mimiti nampi tugas. Nah, ku sabab meh tilarat samara mang cepeur ayeuna we rek bebeja sakalian mun kitu lah we. Tadi pangersa Bapak kasih nyangakeun cepriki bade kage calon pamkeut nu nya kan tikahkeun. Tah ayeuna mah bapana Pak Amyah nyangakeun pun anak renenggina ka cepriki seolah-olah tos ditikahkeun lah kita eta seueur ngumah piring sakantenan ayeuna cepriki Bapak Amyah nyangakeun pun anak nenggina getihna satetes amekanana sadami buukna salamar geus teu ngaboga-boga eta kagungan cepriki ilang elong margahina katingang pangpung ditekuk mau kagusur traktor kagde kasenggol motor heucak paribasana ulah meureunnya bagian cepriki ke bagian Bapak Amyah mangga tapi ulah sing salamet tadi nyangakeun sayebas ketuy tah meureunnan Bapak Amyah ge nyangakeun nenggina ti luhur sahibas cetok ti handap sahibas naon ieu teh nah ti handap di tengah ya hiji naon nu dekok jiga kodok
Ngeun sahede ka hade si eta mah sok nalok-lok puguh jiga bungaok bener kitu. Di luhur saibas cetok, di handap saibas serop, di tengah nu grekok jiga kodok. Beupeut si eta mah sok nalok-lok da puguh jiga bungaok tah kitu. Tapi pepeujeuh capreki ajeuna kasong abong kena geus pasrahkeun anggina ulah waka dicanda ka mana-mana. Nek 10 tahun nek 20 tahun keun bajeng Bapak Amyah di dieu. Margi Bapak Amyah tos nyadiakeun pasir nu bulistir, gunung nu gudul, sawah nu ngahgar keur polaheun hidup. Mudah-mudahan hidup mulahna eta pakaya teh sing dugikeun ka ngarandakah kawas manyah, ngarendekeh kawas sereh, sing reumeuy ku beungeun, sing rambai ku dahareun. Cindekna rumah tangga hidup sing berat beunghar, buncir leuit loba duit, rea ketan rea keton, bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk kebon lobak nepikeun ka teu kalebok. Ngan pepeujeuh nya meureunna anjeunna nenggina lamun hidup ke rumah tangga geus beunghar kade poho ka kewajiban istri. Apal teh ibu kewajiban istri? Ari kewajiban istri teh abah tah kahiji diwedak, kadua namprak bali nangkarak tah eta. Sok poho lamun geus beunghar mah teh poho pangresa poho. Malah ku kakibat beunghar lalu sibuk teh si istri pak kubu panginten. Si Ari kieu pamit mah sumping ti pada melanteh kasampak di bumi teh kadang-kadang istri teh angge-anggean anu rabig. Mangka buukna ngariwig. Pan Ari kieu jadi ngabiri gini dan nu geulis jiga. Nah kitu. Jadi pepeujeuh di mana sumping teh sok bagiakeun ku budi nu manis. Basa numerna, paroma nu marahmai, jeung sakelasna bener kitu lah. Ieu teh luyu sareng pidauh Rasul pangresa. Ari dunya teh harta bana. Ai harta bana teh perhiasan. Nupang hade-hadena perhiasan, nupang indah-indahna perhiasan nyata istri solihah. Tutungkusan we ti uwa ieu mah. Dangdang gula pikeun murang kali mayar hutang ka ibu Rama dume maneh mata hese mun maneh sejanek naur nyai taku pangabakti kudu guguk ka piwuruk ulah mungpang ka papada lampah maneh ulah tinggal ti paidin sanajan leumpang salengkah kudu gugu kapiuruk ulah mungpang kapapagah lampah maneh ulah tinggal di paidin sanajan lembang salengkah. Waktu tadi karama jeung ibu hidup tah tos nikah mah kacara oge hidup tah bener kitu kadanya. Insyaallah doa ibu Rama doa urang sadayana ka hidup dina ngabangun rumah tangga ariki mudah-mudahan kanyai sing bisa maraban anu seubeuh, sing bisa makean anu weuteuh, sing bisa ngimahan anu pageuh, sing bisa meutingan nepi ka reuneuh. Sing anu ngartos sing boga turunan nu saleh tur salihah. Katinggal palebe parantos sumping berarti panaib tos siap pangintennya. Eta lah panginten sepuh paku nu tiasa kadugikeun atur nuhun kana sugri paratosana hapunten kana sagarupi karangan. Tong lila teuing cicing dipanto ngahalangan nu ngaliwat. Tong lila teuing pidato bisi beuteung da geus karuliat bisi beureun kitu. Tur nuhun pang sakadiri hapunten mana ieu Pak RW. Pak RW kapayun. Ditutup baik wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.